sekalian tika Allah ketika orang keur salat da moal didenge ieu ku batur. Ternyata orang bener para hadirin, banyak di antara salat-salat kita yang tidak diterima ku Gusti. Pan gitu. Aya salat, aya ganjaran salat, aya puasa, aya ganjaran. Setiap orang anu puasa bisa menang ganjaran puasa, bisa deui teu menang ganjaran gitu. Aya deui jelema teu salat tapi menang ganjaran salat, aya loba. Saha ye anu jariah ka ieu masjid? Bapak ibu nu pernah jariah ka masjid, anu pernah jariah ka mushola. Ayeuna bapak natos maraot, mak natos maraot. Alhamdulillah musolana masih dipakai sholat. Almarhum almaghfurlah di jero kubur menang ganjaran sholat, padahal jelemahna henteu sok. Jadi para hadirin, aya sholat, aya ganjaran sholat, dua perkara anu tabayun juz'i, nisbatna umum khusus min wajhin. Aya jelema aya nu sholat bari menang ganjaran sholat, jelema nu bener. Aya deui jelema sholat tapi teu meunang ganjaran sholat, nu kitu sholatna can bener. Aya deui jelema teu sholat tapi meunang ganjaran sholat, model jariah sholat, mere samping, mere nginjem kopiah, mere nginjem baju ka jelema nu rek sholat. Aya tamu nginjem mukena ka ece, tamu nu sholat ece nu meunang ganjaran. Aya deui nomor kaopat ulah daek teu sholat teu meunang ganjaran. Sayaan yajtami'ani fi madatin wa yanfaridu kullun minhuma fi madatin akhra. Buka dina kitab bantekna wa nisbatul alfaji lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsanin tawattu'un tashakkukun takhalufu wal istiraku aksuhu taradufu. Masya Allah. Aya berjamaah, aya deui ganjaran jamaah. Setiap kali kita berjamaah maka kita kemungkinan menang pahala jamaah. Tapi kahade para bapak sok aya jelema ongko berjamaah tapi teu meunang ganjaran jamaah. Mana diantarana diharap tempat aya keneh nu kosong tapi teu daek nu sian. Aya nu kitu aya. Mana jelemana? Masya Allah pan kitu. Geus nangtung kabeh diharap aya nu kosong. Ayo sian. Kalau ditagigireun. Ayo mamang. Ayo manis itu kalau pun sian. Allahu Akbar. Kalah pura-pura takbiratul ihram. Imam ge encan. Awas para hadirin, paminal makruhati min haisul jamaah, termasuk pamakruhan tina salat berjamaah naon diharap ayat tempat nu kosong urang embung ngeusian. Maka pakullu hadhihi tupawitu padilataha, kajen teuing 10 kali urang salat jamaah diharap aya nu kosong ku urang teu dieusian bae, maka urang moal meunang ganjaran jamaah. Biasana pagawean bapak-bapak nu kieu. Heeh. Ai kiai mah moal gitu. Kolebah koropak liwat. Nundutan. Geus kadenge gareleng-gareleng liwat. Cehar deui. Mana jelemana? Masyaallah. Nah, para hadirin, maka kumaha carana supaya salat orang diterima? 1. Biasakeun jeung dawamkeun terus salat. Kenapa? Karena syarat nomor pertama salat bisa diterima adalah ikhlas bari khusyuk. Ngan kieu para hadirin, lamun urang rek ikhlas dina salat ternyata susah, rek khusyuk dina salat ternyata hararese, terus be salat, insyaallah suatu saat Allah nurunkeun khusyuk, suatu saat Allah mere ikhlas kana hati urang. 10 tahun orang sholat teu ikhlas, aya hiji sholat orang anu ikhlas, maka insya Allah cek Kangjeng Rasul akhlis dinaka, sakali we sia ikhlas yakfikal amalul qalil, dengan 1 sholat anu ikhlas bisa bawa sholat-sholat anu nyarangsang di langit kahiji, sholat-sholat anu nyangkut di langit kadua, katilu jeung saterusna dengan 1 sholat anu ikhlas. Mudah-mudahan we urang singgera dibere ikhlas dina salat ku Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua para hadirin,
Lamun urang teu bisa ikhlas jeung husuk wae dina salat, ternyata naon anu diajarkeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Rasul, berjamaah anjeun dina salat, insyaallah ku Allah bakal diterima. Satu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, lamun aya salembur jelema salat berjamaah. Fa amma ba'duhum ba'dun, kemudian satu maju jadi imam, yang lain jadi makmumna. Terus wa khasha'a imamuhum, imamna khusyuk, imamna ikhlas, makmumna nu ikhlas. Qabbalallahu salata jami'ihim, Allah terima salat kabehan. Alhamdulillah. Imamna khusyuk, makana kahade milihan imam. Ulah jelema ceulina bolong dijadikeun imam. Lila karena khusyuk nanu kitu mah komo jelema anu terlilit hutang kabang keliling mah keur salat diaduh aing mah kumaha cenah imamna teu khusyuk. Fa in lam yakhsha huwa wa khasha'a ba'duhum, imamna teu khusyuk, makmum aya nu khusyuk, maka qabbalallahu, kembali Allah terima salat semuanya. Kenapa? Aya makmum anu khusyuk hiji. Makanya para hadirin sing atoh lamun urang keur salat aya aki-aki di pojok. Heuh, tengah handal geus kolot kitu salat da can bener. Mikir we si aki gitu. Heuh, makanya aki-aki mah nya masa eta salat lamun geus di dinya wae. Sengke bangke. Imamna teu khusyuk, makmumna teu khusyuk. Fa in lam yakhsha huwa wala hum, lamun imam teu khusyuk, makmum eueuh nu khusyuk hiji-hiji acan, ternyata tetap Allah terima salat kabehan. Kenapa? Allah ridho banyak umat anu berkumpul menyembahna. Aratoh Gusti, para hadirin, Allah teh atoh mencet kara urang teh mah jelema ngaralumpul arek nyembah Gusti Allah. Ayeuna kukuring rek dibere contoh, lamun bapak urang maot atawa emak urang maot isuk-isuk pan urang sore ngumumkeun harewos ka marabot, harewos ka DKM, wayahna ngumumkeun di masjid ba'da maghrib ngariung di imah kuring tahlilan emak maot. Pan eta urang geus nyiapkeun naon? Nyiapkeun besek. Biasa malam pertama mah kadang-kadang daging ayam ya. Malam kaopat bujair jadwalnya. Malam kagenep geus bihun doang tah jeung engkol. Karak malam ka-7 daging embe, kabeneran aya anakna nu milu ekah. Nyadiakeun besek. Bahkan jang kiai nama nu mimpin tahlil disadiakeun amplop, disadiakeun rokok sagala. Dararatan jelema aya nu make koko nu make samping aya di jero, aya deui nu make kaos make samping aya deui make kaos bari make calana lepis aya teu make kopeah aja. Ceuk hate teh teu ngandel bapak aing didoakeun ku jelema model sia dijawabnya. Kadang-kadang hati ngomong gitu kene, urang nyaho si ieu ikhlas ngariungna, si ieu ikhlas ngariungna, si ieu mah nyaho aing beungeut berkah. Si ieu ge sarua. Kadang-kadang aya jelema mamawa jeujeur ningali rame amat itu dah. Kunaon? Aya tahlilan, eureun heula tarik useup ge. Jeujeur ditunda hanapeun pot kembang, milu manehna tahlilan. Di luar tahlilan lagi. La ilallah, la ilaha illallah. Bari ngarep-ngarep tirha beresna ieu. Tapi urang para hadirin salaku sahibul bait pan teu ningali beungeut teu ningali keikhlasan, tetep urang ayo mah geura bagikeun masing-masing nu daratang semuanya kabagian besek, kabeh kabagian berkat, kabeh bahkan kabagian rokok sagala. Pan rokokna ge batangan diasupkeun kana gelas lin. Asup ka dieu nyorang aing. Ke rumah santri perukana teu atoh meureun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahda salat ganjaran kontan yo. Ayo. Eta santri paling atoh lamun ngadenge kitu toh. Buak. Kadang-kadang poho teu ngalaudu. Aya nu ngalaudu sieun ka panderian lupa di tengah jalan hitut.
daripada ngalaudu deui kaburu anggesan manten ieu ujungna mah bodo amat. Allahu akbar. Balik teh mak pantau belah mana ieu? Datang ka dieu, datang ka dieu, alhamdulillah. Ah ieu ngaranna salat anu ganjarana on. Makanya dina usolina gerana beda. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin naqdan lillahi ta'ala. Lumayan jadi. Balik we ngariung, karak berangkat deui ngusep. Sebut aya rokok disebutna Rosita. Rokok sisa tahlil. Geninganan urang tetep dibere wae kabeh. Nu ikhlas dibere berkat, nu teu ikhlas dibere, nu keur tahlilna serius dibere, nu teu serius oge dibere, nu semangat tahlilna dibere, nu lalagaan oge dibere. Kenapa? Kita senang, kita bahagia, mereka mau menyempatkan waktu datang rek ngadoakeun emak urang. Tak sakitu urang jelema nu sok kadang-kadang boga sifat teu bener dina hate. Pan ari Allah mah thayyibun, Allah mah tahirun. Begitu jelema kararumpul, nu ikhlas nu teu ikhlas, nu khusyuk nu teu khusyuk, sanungtung salat berjamaah di masjid, Allah bakal narima baik salatna. Insya itu para hadirin. Makanya pelajaran tina Isra Mi'raj nomor pertama, hayu urang kuatkeun deui, kencengkeun deui salat berjamaah. Insya geus jam 12. Aing geus 15 menit ieu nangtung. Karasa cangkel-cangkeng. Kunaon? Urang sadeng makan jut na galede. Jadi teu kuat nangtung lila-lila. Nomor kedua, hikmah tina Isra Mi'raj anu bisa dipetik ku urang bahwa dina awal-awal ayat Allah ngadaukeun subhanalladzi asra bi'ab. Allah nu beunga berjalankeun, nu diberjalankeun saha? Allah menyebutkan Muhammadan, Allah menyebutkan Rasulan, Allah menyebutkan khotaman nabiyin, tapi yang disebut oleh Allah abdahu, hamba Allah. Nah para hadirin, dina konteks hamba Allah ieu aya dua. Satu aya hamba ngaku, dua aya hamba diakui. Ari ngaku bebas murah. Ibu ditanya ku kuring, ari ibu hamba saha? Jawab hamba ngaku eta mah. Wah aku hamba Allah, horeng hamba Jokowi. Wah aku hamba Allah, horenganan hamba pangkat, horenganan hamba jabatan. Tandana ketika jabatan memanggil, Allah memandangkan ajan di masjid-masjidna, manehna leuwih milih jabatan daripada panggilan Allah. Eta nu kitu lain hamba Allah, tapi hamba jabat. Kitu we dong. Ari ngaku hamba mah bebas murah, diakui atau tidak ieu soal anu berbeda. Loba jelema ngaku hamba Allah tapi cek Allah siapa elu. Maka para hadirin, apa yang harus kita perbuat jeung lakukan ketika kita ingin disebut hamba Allah? Minimal para hadirin, saur Imam Ghazali ayat 3. Satu, lamun urang hayang jadi hamba Allah, maka diharuskan selalu ada waktu untuk berhamba. Selalu ada waktu untuk mengabdi. Maka temenang urang lamun hayang jadi hamba, ngaku-ngaku sok sibuk di hareupeun Allah. Kahade ieu tadi geus geuninganan kudu ti Cianjur disebutkeun ajanna ge masyaallah luar biasa. Aing mah moal bisa eta ajan kos kitu. Sebab sora aing mah sora garing gantar. Nyaho garing? Garing mah teu ngeunaheun ka sora kaleng. Ai gantar lempeng we kitu tah.
Aing lamun keur nyanyi atawa nganajom ulah-ulah ku batur ku dulur aing ku santri geus sok diseungsirikeun kumaha dak ngeunaheun tah henteu henteu cenah oh aing teu marek deui aing cenah ngeunaheun cenah ayeuna torojol ngong ajan Allahu Akbar urang kuda salat johor celetuk we eta ngomong bapak itu masjid tos memanggil aduh maaf saya masih ada tamu ieu tamu maaf tuh bisa ditinggalkan waktu jang sholat tapi aya waktu jang tamu apakah engkau hamba Allah apa hamba tamu teu meunang sok sibuk palebah hareupeun Allah mah miniaturna diajarna sok urang diajar ka emak heula we ye barudak lamun emak butuh ka urang lamun emak ngagupayan urang maka harus selalu ada waktu untuk emak. Assalamualaikum Waalaikumsalam mak aya naon nelepon iya emak masya Allah cenah hayang diantar ke Sukesmas nyebutna ge Sukesmas mah ulah sok nyerakeun pan ieu anak sekdes pila aku mana nyebut Sukesmas ken puskesmas gitu aduh mah hampura ieu keur aya tugas ti palurah tugas naon sih tugas ka anu kayak deugas ku Sukesmas bisa isukan beda ka emak sia nembalan kitu doraka ai sia nu ngajurukeun sia lurah apa emak hampura palurah kunaon sebab emak bareto nyorang nyebutkeun sibuk ka anak ketika anak hayang nyusu pan boro-boro ece bener geus make mukena rek salat isya lin jam baraha jam 10 peuting anak alhamdulillah geus sare karaki usul fardhu isya Allah mewek ta orang Allah sugan bundam doang huak buat mewek mingin kenceng kumaha coba pernah ecene malam juri si aing rek sorak anakna disebut juri aing manehna panteki itu aja wah orang nyebutkan sibuk hareupeun anak bener dibuka deui tabukena ngagoler ece dina kasur nyusuan anak geus beres anak ti berasa deui karak ece usuli fardhu isya wah gede amat ieu orang bapana tidak ada kata sibuk untuk emak tidak ada kata sibuk untuk bapak tidak ada kata sibuk untuk guru tidak ada sibuk untuk Gusti Allah. Itulah yang disebut pengabdian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu kecuali untuk mengabdi. Kapan cenah urang aya nama geus insyaallah hasil kuikon menyatakan insyaallah unggul 58% aing rek jadi presiden. Hei, ketika engkau jadi presiden, maka di hadapan Allah, di hadapan emak, bapak, di hadapan guru, Allah presiden, Allah gubernur, Allah bupati, komo tanggurak RT mah. Aing darawau ka RT na kadeung nyebut tanggurak. Laga karena jadi lurah mah nelpon teu diangkat, duraka. Hampura palurah lain lurah di dieu lain. Lurah di Sadeng eta mah ngeun asalamat di dieu cenah masyaallah camat sekalipun engkau pimpinan TNI panglima tertinggi presiden sekalipun engkau emak memanggil bapak memanggil maka datangi mereka walau habuan menawan sebab urang bisa jadi presiden pan ku emak nu ngadoakeun urang bapak nu nyupot ka urang itulah pengabdian maka para hadirin ya lamun kuring jadi presiden aing marek langsung nyieun aturan 5 waktu semua staf wajib berjamaah di masjid wah resep aing mah ya nah Haji Somad gua aing jadi imam wah
Aji songgon pan sholat tak-takna luhur sabola. Oh. Gitu para adik. Kunaon? Selalu ada waktu ketika Allah memanggil. 2, selalu ada tenaga untuk pengabdian. Ulah sok leles, ulah sok capek, ulah sok lalungsek. Kajen teuing ayeuna urang awak laleles di masjid geus ditabah bedug ajan, maka urang kudu sok pan ari salat mah para hadirin kitu. Nu cager wajib salat, nu gering oge wajib. Ayeuna naon jelema beunghar wajib salat, jelema miskin oge wajib. Beda jeung munggah haji. Wajib haji bagi orang yang kaya, tapi jelema nu kismin pan teu wajib haji. Wajib puasa bagi orang yang sehat bugar, orang yang sakit teu wajib puasa. Tapi sholat hadirin mohon maaf, orang kaya, orang miskin wajib sholat. Nu cager anu naon nu cager anu gering tetap wajib sholat. Laleuleuss tetap wajib sholat. Ayeuna eceuk maaf, ari eceuk bareto nyorang anak hayang nyusu, eceuk laleuleus dicarekan eta anak. Pancan nyorang. Carape balik ti sawah tos tandur li. Nyaho tandur? Ayeuna mah budak moal nyarahun ieu tandur. Ieu budak ieu boro-boro tandur kana dulang ge moal nyahoun boleh. Nya, nah nyaho dulang. Teu saeng nyaho. Ih, Masya Allah. Tinyaho purwadak sih. Mana pan bisa lahir eta tina berkah dulang jeung sae. Pan bareta mah urang disebut nage zaman batu lin. Hauna tina, coetna tina, pangulek oge tina. Mana ayeuna budak titah nyambel moal bisa. Da sebab ayeuna mah coet jeung ieu geus diganti make blender. Masya Allah, ayeuna mah geus tinggal nyolokeun. Ngisikan der asupkeun kana magicom, wer dicolokkeun. Tutupan geus tinggal dabuan ge cetrek. Geus asak. Ai urang ban bareton teh kitu heuh mah. Pan ayeuna ngarih heula lin. Lamun teh geus jadi gigih ditunda heula dina dulang. Cenah kalaluar eta uap sangu, cenah kalaluar eta uap beas. Naon panyakit. Geus kitu karak diasupkeun kana anu segi tilu teh naon ngaranna? Cancut sia mah. Aseupan gurih. Diasupkeun kana aseupan kan. Ieu teh setelah haseup-haseupna gigi kalaluhur kunaon pipanyakit teu. Diasupkeun ku urang karak dihandap koletrak sora naon eta duit benggol di jero tanda na cai ngago resep aing ngomong jeung manusia purbakala doang. Terus lamun sanguna geus asak meme urang ieu pan ku ece sok dites heula lin. Asak apa candi kumahakeun? Tenang, sangu geus asak, bejaan bapak sia ulah waka jadi mangkatna sangu asak manten. Parak nyokot eta lauk layur dina parak surut. Dicapit make awi, diangkeun tadina halu. Aduh, Masya Allah. Eta alo aing si Rapi Ahmad. Naik mobil mewah lewat pegunungan ngaliuk mentasan sisi sawah ningali emak-emak jeung bapak-bapak sedaang di saung sisi sawah make lauk layur doang jeung sambel jeung daun hui eureun teh si kunyuk nempo itu enak amat mah atuh menahan sia mobil mewah segala mewah bohong menahan keneh nu kitu tah sok keur ge tanya we ka ditu. Pluk sangu geus asak makana wajar eta ece eta sangu sabenerna sewoten digebotan kitu
Geuninganan ngadoa ka Gusti Allah. Gusti ku kieu-kieu teuing. Keur mah memeh didaan aing digebotan heula cenah. Makana geuninganan peuting-peuting lamun euceuk keur sare morongkol atawa ngadapang, datang salaki eta bujur sok ditepuk heula. Pluk pluk pluk. Asak tanjan ya bujur. Saya budak leutik cicing. Sarapeun mungeun. Leuleus ece balik ti sawah anak hayang nyusu teu ngomong urang ka anak kedeui aing keur lalungse hayang ngalenyap heula kedeung teu kitu kajen teuing urang ngalenyap sare ti beurang bari nyusuan anak susu ka mana anak ka mana kitu pun Masya Allah sakitu geus diganjel make bantal ngasih keneh ngagapung aja aya eta susu apa sorban bisa dikieu geutah cek Masya Allah lamun geus kolot jadi peot eta bisa disesel jeung kupluk di dieu. Tidak ada kalimat lemas, tidak ada kalimat capek untuk pengabdian. Urang selalu aya tenaga untuk pengabdian. Makana dina salat, lamun mampu nangtung anjeun keur cager salat bari nangtung. Teu mampu nangtung salat ko iman silahkan salat bari duduk. Teu mampu dieu oge salat mudajian nyang gigir, teu mampu nyang gigir silahkan nangkarak. Teu bisa nangkalak silakan ku kicep doang. Teu bisa ku kicep ajro arkana sholati ala qalbihi. Sholat cukup dibayangkan. Nandakeun para hadirin, untuk sebuah pengabdian orang tidak ada kalimat leles capek jeung sajabana, selalu ada tenaga untuk mengabdi. Madama akluhu tabitan buka we patul muinah didinya disebutkan sanungtung akalna aya keneh maka didinya urang wajib sholat ya. Mang Haji punten bareto yeuh kuring keur masantren kira-kira umur berapa tahunnya kira-kira umur 720 tahun lah gering aing hampir saminggu nepikeun ka cek guru oge bawa balik gitu kunaon sebab ieu geuringna beusi mingkin parah engke urang kasalahkeun cenah ku akang dianteurkeun aing ti jasina ka Sadek beres kitu asup ka imah ai barang tos asar almarhum bapak tos berjamaah asar rek ngajar alpiyah nempo aing di kamar cek bapak teh aya tah saha cek masih Muhammad Fahmi geus salat asar teh can can karuna keur geuring disampurkeun Mang Haji ka jero kamar dilayak beung aing salat siap aing bosong papan keur geuring justru sia tereh pae keur geuring masyaallah ajuret naon sia geuring ka dieu ka mantong rek ngadon pae sia di imah mending puguh sia di kobong pae ge asup ka surga bisa mawa aing ka surga masyaallah tah bapak aing tah kos kitu eta harita ngomong mak dakuan aing cager ada gluk ku aing ka bapak Masya Allah palurah ayeuna makara kapikir lamun bapak bareto henteu kejem jeung henteu tegas dina urusan salat nyaho aing gua geus jadi kadal ayeuna Masya Allah selalu ada tenaga kajen teuing urang keur geuring kajen teuing ieu selalu ada tenaga untuk sholat untuk mengabdi. Nomor katilu para hadirin, awas ketika kita ingin diakui hamba oleh Allah, maka jangan ada pamrih, jangan ada ingin A ingin B. Urang ibadah murni karena Allah. Kunaon maneh salat aing titah Allah we sakitu. Kunaon sia nyang hareup kiblat titah Allah. Kunaon sia ka masjid titah Allah. Kitu ya aing lamun geus dititah ku Allah ulah-ulah kita salat kita daang ge daek demi Allah kitu kunaon sih yang hareup Ka'bah titah Allah aing lamun geus dititah ku Allah ulah-ulah salat titah nyang hareup ka Ka'bah titah nyang hareup kana susuna kita selapina daek aing wasallam pada gede setan maaf ampunlah tolonglah. Ketika semua didasari oleh perintah Allah, maka insya Allah engke bakal paham.
Awas para hadirin, dina agama teh aya dua, satu aya amrun ta'abudiyun, nomor kedua aya amrun ta'akuliyun. Aya pagawean anu kudu kaharti heula mangga dilaksanakeun, aya deui nomor kedua dilaksanakeun heula engke oge kahar itu. Ulah waka latihan husu salat heula we engke oge pasti ulah aya kalimat kieu, saya mah belum mau salat. Kenapa? Belum bisa khusyuk. Haju sia diajar khusyuk tante, saya mau belajar khusyuk. Ai diajar khusyuk dina naon juri? Piraku jelema diajar mobil di luhur kolecer. Hah? Piraku jelema diajar motor kalakana naik sepeda. Pan khusyuk mah dina salat, lamun jelema belajar khusyuk berarti dina salat. Moal bisa khusyuk lamun kana salat oge henteu. Maka orang yang berpotensi untuk khusyuk adalah orang yang rajin salat. Orang yang berpotensi besar menjadi mukhlisin, orang yang ikhlas adalah jelema anu sok amal. Oleh karena itu para hadirin, dasari sadayana karena Allah. Batu bisa cenah daguan terus heula be amal engke oge bakal bisa karena Allah. Itu tah. Mudah-mudahan we urang nu hadir di dieu sadayana ku Allah nuntut salit-salit dibere ilmu ikhlas, dibere khusyuk ku Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir bisim kuring hampura. Tadi oge aya telepon di Prabowo. Makan sate itu diangkat. Sebab nelpon lagi kan nomor telepon sahabat. Ampura. Terakhir di sim kuring nyanggakeun silaturahmi ka urang dieu. Kuring ka dieu ibarat adik nyaba ka lanceuk. Ibarat budak nyaba ka kolotna. Di dieu teh alhamdulillah loba kapungkurna anu malas santren di sadeng kasupuhan jadi kuring maka dia lain sejak magahan lain sejak nanaon tapi keur ngasongkeun yeuh adik Mang Haji anu bareta mas santren ayeuna geus bisa ngomong di luhur niat itu ngaleseng we dihareupeun para kasepuhan kunaon sebab para hadirin gunung bunder jeung sadeng teh masya Allah geus kaikat ku silaturahmi ilmu jeung sajabahna tiba heula keneh jeung sadeng. Aki kuring Mama Bakri kapungkur sering ka dieu. Sepuh kuring almarhum Kiai Haji Ukon Bulkoini sering ka dieu. Bahkan lanceuk kuring guru kuring Kiai Haji Khodamul Kudus Kiai Haji Safiqul Holki sok sering ka dieu. Doakeun ku sadayana ieu kuring jelema nu keur diajar keneh hayang bisa neruskeun perjuangan almarhum almaghfurlah. Amin ya robbal alamin. Para ibu, para bapak jamaah sadayana tetiasa anu seueur deui anu tiasa ku abdi disampaikeun sakitu wae mudah-mudahan urang tiasa memahaminya, urang tiasa ngamalkeunana, urang tiasa deui nyampaikeunana. Leresna ti Gusti Allah salahna mah paling ge ti Pak Lurah. Pak Lurah deui. Allahu waliyu taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.